nya kitu deui tina sawarehna dosa badan teh barudaknya eta ah ngurus ka budak yatim ditampung gitu. Jadi cek bahasana panti asuhan nu diasuhna teh budak yatim itu nu teu boga bapa budak yatim atau budak piatu nu teu boga indung gitu bapa mah aya. Komo yatim piatu mah teu boga indung teu boga bapa. Tah diurus gitu. Diurus gitu. Atau ngurus masjid jadi DKM masjid. Tukang ngurus biayana gitu. Tukang nampung kenceleng, nampung nu sedekah, nampung anu zakat gitu. Ka fakir miskin gitu ngan sok dititipkeun anak ka pengurus masjid. Nampung naon lah gitu anu berhubungan sareng masjid gitu. Nah, ku eta jelema diurusna eta masjid teh. Atawa gitu, nggak jadi tukang ngahukuman, mode jadi hakim, tukang monis hukuman. Bila mana aya anu kudu dihukum teh, gitu. Manehna nu bagian ngahukuman teh, itu bebas atau dihukumna teh, sabaralilana teh manehna nu mutuskeunana. Atau bangsana anu kabeh gitu mode jadi naon lah pengurus gitu nu kuduna mah manehna teh ngurus gitu da kusab jadi pengurus gitu atawa manehna boga yayasan sosial gitu jang nampung anu nitipkeun rezekina mode ayeuna geuning Palestina teh dibantai ku Yahudi Israel pan seueur anu nyumbang dar nyeun yayasan yang nampung anu nyumbang ka Palestina kapan eta yayasan teh berarti nanggung jawab kana amanah gitu ti jami-jami anu nitipkeun jang ka Palestina gitu jeung bangsa-bangsa nu lain lah ma ilmihi bil aji bari eta jelema teh apal kana teu mampuna manehna kana ngurus eta tugas gitu itu imah teu mampuna teh nyari awak mah sehat gelar loba gelarna teh di SH MM MSI wah segala gitu gaduh gelar mah gitu sehat gitu awak mah gelar loba sakola luhur ngan edas teu kaur nempo duit gede sok teu kuat gitu hayang ngorupsi tah eta sok teu kuat teh ningali duit gede teh uruy gitu nya sok kabita hayang ngorupsi we pagaweanana teh naon supaya jadi pemasukan teh alasanana manehna teh apa kelemahanana teh sok resepan kana duit gitu sok bogoh kana duit teh jadi sok dicokot teh gitu berarti titipan gitu atawa manehna teu mampu jang ngurusna kusabab lain kelasna lah gitu teu bisa gitu ngurus kamampuhan manehna tuluy-tuluyan jadi pengurus teh atau ketua panti asuhan teh atau jadi DKM teh atau jadi hakim teh atau sabangsana geuningan da eta teh jabatan baseuh wungkul gitu lamun hayang hade di dunia hasanah teh di dunia alus teh tah jadi nu kitu mah gampang teh sayana teh duit tuh wungkul ngurus duit gitu duit padahal mah kamampuan kabisa mode ngurus rakyat padahal mah kabisa pengetahuan pengalaman gagasan anu bisa dipertanggungjawabkeun gitu sedangkan anu jadi rakyat nama sakolana laluhur lamun bab sakola ngalarti gitu
karena bab anu berhubungan jeung kadunyaan. Ieu diurus ku anu teu ngartina naon. Cenah mah hayang maju atuh deuk maju kumaha. Atau ilmu agamana rakyatna mah duh kitu udah dari zaman dulu gitu ngerti nanti mendalamna teh luasna teh diurus kuno bodoh teu apaleun Quran acan dina macana gitu tebieun kana ilmu nu lain mah atuh deuk barokah kumaha nagara kitu nya beuki mundur lain maju meureunna najan maju ge maju di tempat teh meureunna jadi nyeri suku nya jalan di tempat teh muir meureunna tah apa karena kelemahan diri gitu tapi teu rumasa karena kelemahan diri sorangan lanjut tah dina Islam mah tahu diri teh kitu itah kitu urang teu bisa ngitung gitu nya teu bisa singkatan acan harus tahu diri urang teu bisa ngitung teu bisa singkatan ini SMP gitu apa tuluy penjas ge naon cenah teu apal PMP ge baheula mah PMP singkatan eta teh pelajaran teh teu apal cenah PMP teh naon pendidikan moral Pancasila baheula mah IPS ilmu pengetahuan sosial IPA ilmu pengetahuan alam penjas naon penjas naon pendidikan jasmani tuh disararingkat gitu nya teu apa tah singkatan hiji nu apa teh nya ATM eta we acis tina memek eta we si kita mah nu ngartina teh hiji gundam oge ATM na hidup ATM eta apa tuh apa karena kekurangan diri karena teu apa karena henteu mampuna diri gitu dina ngajalankeun eta tugas lanjut bae tuh dina Islam nu kitu teh jelema anu ngalaksanakeun dosa badan tidak tahu diri berarti kaera moal aya barokah diurus ku pengurus anu eueuh kaera gak tahu malu tapi lamun gak tahu malu mah tuh karena dia tidak tahu malu berarti tidak tahu apa-apa aduh diurus kuno teu tahu apa-apa mah cilaka lo gak bahaya tah itu itu kadeta itunya kedah seueur ka isin matak santri mah kiai sok seueur tawadhu'na bila mangariung jeung santri deui atawa kiai deui deuk salat contoh berjamaah geuningan sok silih piwara mangga kanu ajengan hiji deui jadi mah ngiringan mangga teu ieu cenah kira pantes ku ngiringan akang mah tamu di dieu mah nu gaduh bumi tuan rumah mah tah ulah belegu urang teh rorese teh deuk salat teh ku aing imaman teh eta tah ya orang yang tidak tahu malu eta tah yang tidak tahu malu teh tidak tahu adab gitu pek teh kahareup besok urang jadi imam ngaramam ari pek teh babacaanana alif jadi ain alhamdulillah hak leutik jadi hak padang alhamdulillah hirabbil eta hak gede jadi hak leutik hirabbil alamin eta ain jadi alif arroh kuduna ieu mah ar-rahman nirrahim jadi hal badan cek anu mamangan aduh
di imaman ku jelema yang gak tahu malu mah kieu gelo we babacaan ge berarti ngamamukan gelo ieu mah gitu. Iyalah mundur bae cenah sorangan. Assalamualaikumna dilakohkeun. Nah hatena ajengan ge ka aing ngamarakmu. Assalamu alaikum. Cenah kakak teh. Assalamu alaikum ain ge jadi alif. Cenah. Ngali ka tukang arareueuh ieu teh ka mana ngamuk. Ieu ka mama henteu ngomong cenah gitu. Jelema yang tidak tahu malu. Nu nurut amuk-amukan. Eta tidak tahu malu. Tah santri mah dilatih di pondok kene. Nyata supaya wawuh jeung anu namina malu. Bila mana wawuh mah kete tahu. Jadi tahu malu. Komo jadi ajengan mah. Ngiringan. Dek tuang-tuang sering ngamangakeun mah nya. Emang payunan salira. Oh sok ngiring. Sepuh lah. Ari sepuh masuk gampilan lapar. Anu murang kali anu mah teu menak 3 dinten oge. Sok ngagoler sarua gitu. Mama sok mama. Monyok ke sepuh ti pengker lami ngantosan paeret-eret. Ke bisi gobis aya kitu mah ti panto. Tuang oge silih mangakeun. Saling hormat. Cirina tahu malu. Nah, bila mana tahu malu mah teu dipimpin oleh orang yang tahu malu barokah. Itu barokah. Ade. Satulueuna.